Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Ari cai eta ngandul sing bener ada tuh. Ari cai eta ngandua bagian cai saeutik jeung loba kanyahoan. Cai saeutik mah kurang dua kula, cai loba leuwih tina dua kula. Cai saeutik jadi najis hukumna lamun kacampuran ku najis caina. Sok sanajan eta cai teu barobah rupa rasa ambet tetep teu barobah. Cai loba henteu najis dihukuman nalika ku najis cai kacampuran. Angin lamun robah rasa jeung rupana, robah ambes sarta ku najis robahna. Faslun mujibatul gusli sittatun. Jadi pasal ieu bade ngamartelakeun kana perkara anu ngawajibkeun kana adu sadayana aya gan aya genep anu matak ngawajibkeun kana adus hiji-hiji pek regepkeun. Kahiji manjing hasyapa kana parji ari anu kaduana bijil mani. Herjeng nipas ngalairkeun kalimana, rejeng maot eta anu kagenepna. Faslun kurunul guslisna nih pasal bade matelakeun kana pirang-pirang parduna adus teh aya dua. Fardu adus dua niat nu kahiji, dua ngawalatraan badan ku cai. Faslun surutul wudu'i asyaratun. Jadi pasal bade matelakeun kana pirang-pirang syarat sana wudu aya 10. Dina wudu aya 10 syaratna. Islam eta syarat anu kahijina. Rejeng tamiz eta syarat kaduana. Suci tina haid jeung nipas katiluna. Opat ulah aya anu ngahalangan, tapi cai kana kulit tah larangan. Anggawata wudu henteu dimenangkeun aya barang anu matak ngarobahkeun kana cai anu dipake wuduna. Nyaho kana fardu wudu kagenepna. Fardu wudu ulah arek ditekadkeun kana sunat caina kudu nyucikeun. Manjing waktu tuluy-tuluy 10 napikeun jalma langgeng hadas salilana. Faslun nawaki dulu wudu arbaatun. Pasal buat menentukeun pirang-pirang anu mata ngabatalkeun kana wudu teh aya 4 perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu. Hiji-hiji pek apalkeun. Kahijina aya anu kaluaran ti salah sahiji dua palawangan. Tina kubul dubur angin jeung bangsana angin. Lamun mani anu kaluarna ilang akal sabab sara kaduana angin. Lamun jalma nu di
diuk sarena eta sarta tetep terobah waktu sarena dina tempat anu dipake diukna paantel kulit awewe jeung lalaki sarta gede duana tur ajnabi teu aya nu ngahalangan antarana awewe jeung lalaki tah katiluna opatnya bakubulna bangsa adami anu bunderina dubur masing ngarti dapalengan atawa dampal ramona anu dipakenya bak lain tonggongna. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ageng manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tong hilap di subscribe nya. Assalamualaikum.